Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji sinareng syukur kasanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap sholawat sarta salam urang sanggakeun ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka sobatna, ka keluargana, dugi ka urang sadaya salaku umatna. Bapak Ibu nu ku abdi dipika hormat, rerencangan anu ku abdi dipika nyaah, hatur nuhun tos dongkap ka ieu acara. Sateacana ngahatur nuhunkeun ka panata acara anu parantos masihan waktu sareng kasempatan. Sim kuring Jahra Syabila Putri ngadeg di ieu tempat saja dugikeun biantara jajarna bahaya bullying di sakola. Sampurasun, hadirin sadaya anu dipika hormat, hadirin hormateun sim kuring. Di zaman ayeuna masalah bullying di sakola jadi hal anu kudu diperhatikeun. Bullying atawa ngarendahkeun batur, boh secara fisik, lisan atawa sosial, tiasa nyebabkeun dampak anu goreng pikeun korban. Siswa anu jadi korban bullying biasana ngarasa sieun, teu percaya diri nepi ka teu hayang sakola. Lamun hal ieu diantepkeun bisa mangaruhna kana prestasi diajar jeung kasehatan mentalna. Ku kituna urang sadaya boh guru siswa oge kudu gawe bareng pikeun nyegah bullying di sakola. Urang kudu silih hargaan, silih asih jeung teu ngabedakeun batur. Lamun aya nu ningali kajadian bullying, ulah cicing wae, tapi kudu wani ngalaporkeun ka guru. Ku cara kitu, sakola bakal jadi tempat anu aman, nyaman jeung nyenangkeun pikeun sakumna siswa. Cindekna, bullying di sekolah mangrupa anu kacida bahayana sabab bisa nyebabkeun dampak goreng boh korban boh kapalaku. Korban bisa ngarasa sieun, minder nepi ka kaganggu kasehatan mental jeung prestasi diajarna. Sedangkeun palaku lamun teu dihentikeun ti mimiti bisa jadi kebiasaan goreng anu terus dibawa nepi ka dewasa. Rupina sakitu anu kapihatur, hapunten bilih aya basa anu pasalia, kirang tata titi duduga sareng paryoga, boboh sapanon carang sapakan nedaageung cukup lumur, jembar pangampura anu diteda. Mugia ku ayana ieu biantara urang sadayana tiasa langkung sadar yen bullying teh mangrupa kalakuan anu teu hade, sarta tiasa nganyanyari batur. Hayu urang sami-sami ngadoa ka Gusti Nu Maha Suci, mugia sakola urang janten tempat anu aman, nyaman, sarta pinuh ku silih hormat jeung silih asih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.